Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana Rampes. Sadacana kuring sadaya bade ngenalkeun diri. Nami abdi Melva. Nami abdi Siva. Nami abdi Misbah. Nami abdi Kara. Nami abdi Syada. Nami abdi Andini. Nami abdi Fauzan. Di dieu kuring sadaya bade ngawawancara salah sahiji tokoh penting di Kota Bandung, nyaeta Bapak Mada Rustanto. Sampurasun. Ayeuna simkuring parantos keumpul sareng Bapak Mada. Kumaha Bapak Mada? Damang. Hatur nuhun sadayana tos dugi di rorompok abdi. Di dia kuring sadaya bade ngawawancara salah sahiji tokoh penting nyaeta Bapak Mada Rustanto. Oh, baga. Bapak sahabat dengan Jenengan pribados namina Bapak Mada Rustanto. naon kasanggugang saderek palai janten polisi. Janten kieu cariosna. Kumargi kapungkur waktos Bapak nembe sakola di SMA. Bapak sering ningali polisi lalu lintas sok melayani masyarakat. Unggal enjing dugi ka sonten dugi ka hujanan oge polisi lalu lintas masih tetap aktif melayani masyarakat. Eta nu kusabab simkuring hoyong jantan polisi. Eta. Bapak saha jalmina nu tos inspirasi Bapak pikeun kieu teh? Utamina anu sumber inspirasina nyata lama sareng pun dianggap Bapak ya, orang tua Bapak sering mendorong secara moral jika ngajejehkeun Bapak bade sekolah, bade daftar menjadi anggota polisi. Eta salah satu inspirasi. Sekarang lihat memang di bapaknya lira yang menjadi pelayan masyarakat di bidang kepolisian. Gitu. Ngerti iraha saderek penerimaan eta widang. Jantan polisi teh upami telepat tahun 1888. Nah, jadinya Bapak dilantik ke Bapak Presiden menjadi anggota polisi. Saderek biasa ngadadarkeun pengalaman saderek dugi katiasa janten. Oh, dugi sejarah nanya jadi polisi. Ya, sejarahnya waktu SMA ya kayak pendaftaran polisi terus pribados hoyong jantan polisi namun ku orang tua dijendrehkeun kedah kuliah heula. Nah, terus pribados kuliah dugi ka selesai kayak pendaftaran polisi terus langsung daftar polisi. Nah, jadinya terus damal menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Dinas pertama nyata kapungkur di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Dinas pertama di tahun 88 dugi tahun 2013 kalau nggak salah. Itu setiap dinas. Terus di tahun 2013 dilanjutkan sekolah di Jakarta, dilanjutkan deui pindah ke Riau, mutasi di Riau, terus sekolah deui pindah ke Jawa Barat, dugi ka ieu. Naon anu menyebabkan saderek motivasi kanggo neleman eta widang dari keras maju sanaosna aya dina kayaan keuangan kaya. Thank you. Nu ngadamel ngajian abdi pribados teh motivasina nyata polisi ieu adalah abdi negara anu malayanin masyarakat. Tugas polisi seueur hampir dikatakan lengkap tugas polisi nyata
tidak hanya di bidang kemacetan lalu lintas, tetapi juga penegakan hukum. Nyata upami aya nu terleres jalmi-jalmi anu melanggar hukum, eta polisi pasti bertindak. Utamina ngajagi keselamatan sadaya masyarakat di Indonesia. Upami aya polisi biasa kabayang bagaimana kacaunya negara ini. Ya. Baik itu kejahatan akan merajalela semuanya bidang kejahatan, termasuk kemacetan lalu lintas juga. Upami kemacetan lalu lintas aya polisi biasa dibayangkan pasti negara bakal kacau. Sabaraha ribu tos kendaraan aya di Indonesia. Eta utamina nu ngadamel motivasi kanggo pribados. Tah eta. Eta pribados memang leres pisan kanu pekerjaan polisi dia sangat cinta dan betul-betul yang mengabdi dugikan selesai. Naon anu paling basis aya kajian dalam anu tika kajian salami sadar ngajaban upami aya bukan biasa didengarkan. Luar biasa. Pengalaman mah seueur selesai. Namun upami dicari oskeun ayeuna sabaraha jam dia mau biasa selesai. Namun ada beberapa sabaraha pengalaman anu pribados enutan ya. Nyata di antarana nembe-nembean wae adalah kejadian bandara anu di Kertajati anu pada dicalonkan ke Bapak Presiden. Alhamdulillah pribados Kapolres adalah Kapolres Majalengka. Dan di tahun 2008 hingga kamari tahun 2018 kita ada kesulitan-kesulitan di bidang kemajuan bandara Kertajati. Namun berkat kuasa Allah yang ridho Allah, alhamdulillah zaman pribados dapat menjadi Kapolres kita biasa diselesai. Wikain bandara Kertajati biasa dianggap-anggap penerbangan internasional. Sakitu wae wawancara simkuring sadaya sareng Bapak Made Rustanto. Mugi-mugi aya manfaatna Jeung tiasa ngabangkitkeun motivasi sadayana kanggo generasi penerus bangsa Indonesia. Bapak Made hatur nuhun parantos ngimisukeun waktosna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun sami-sami sing betah di dieu mangga tos disaeungkeun sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing for